Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sawatara informasi ngeunaan ngabuburit jeung dinosaurus baris didugikeun dina midangna warta danget ieu. Dinten Senen, ping 17 Februari 2020. Pamiarsa, simkuring Putiruan Permatasari anu baris ngandugikeun warta salengkepna. Dino Show, salah sahiji tempat pintonan dinosaurus di Bekasi. Ayeuna jadi pangjugjugan barea kaasup pangjugjugan pikeun ngabuburit. Di tempat nu ngadongdona menang pangawruan model ngeunaan dinosaurus. Pikar reseupeun, kitu pisan wahana dinosaurus di salah sahiji mall di Bekasi teh. Teu kudu heran mun eta pintonan teu boleh haneuteun ku nalajo utamana barudak bari diaping ku kolot-kolotna. Pintonan dinosaurus teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus sato purba anu geus musnah di alam dunya. Pintonana dari apisan sajabat lantaran wangun dinosaurus nameh sarimbang jeung aslina oge lantaran dirojo ku sound efek nu mata kookeun. Seli jeung Risma warga Bekasi ngaku lalajo dinosaurus teh resep ka cida. Pangna kitu teh dume dinosaurusna teh beda ti gambaran nu aya tina sawatara film. Antarana bisa seri, baeut, bunga, sedih, jeung sajabana. Mun aya waktu, manehna sok ngahaja lalajo sabari ngabuburit. Mun taya harungan mah, eta pintonan teh bakal aya di Bekasi dugi ka tanggal 15 Juli nu bakal datang. Pamiarsa, sakitu warta anu tiasa kapidangkeun dina danget ieu. Simkuring Putiruan Permatasari, seja amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sawatara informasi ngeunaan ngabuburit jeung dinosaurus baris didudukeun dina warta midangna warta danget ieu. Dinten Senen, ping 17 Februari 2020. Pamiarsa, simkuring Wida-Widawati anu baris ngadukeun warta salengkapna. Dino Show, salah sahiji tempat pintonan ngeunaan dinosaurus di Bekasi, ayeuna jadi panjujungan balarea kaasup panjujungan pikeun ngabuburit. Di tempat nu ngadongdona menang pangawruh anu mendol ngeunaan dinosaurus. Pikar reseupeun, kitu pisan wahana Dino Show di hiji mall di Bekasi teh. Teu kudu heran mun eta pintonan teu boleh haneuteun ku nu lalajo. Utamana barudak bari diaping ku kolot-kolotna. Tontonan Dino Show teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus, sato purba nu geus musnah ti alam dunya. Pintonanana dari apisan. Sajabati lantaran wangun dinosaurusna meh sarimbang jeung aslina oge lantaran dirojong ku sound efek nu mata kookeun. Seli jeung Risma warga Bekasi ngaku lalajo Dino Show teh resep ka cida. Pangna kitu teh dume dinosaurusna teh beda ti gambaran nu aya dina sawatara film. Antarana bisa seri, baeut, bunga, sedih, jeung sajabana. Eta sababna mun aya waktu manehna sok ngahaja lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun taya harungan mah, eta pintonan teh bakal aya tepi ka tanggal ping 15 Juli nu bakal datang. Pamiarsa, sakitu warta anu tiasa kapidangkeun dina dangut ieu. Simkuring Wida-Widawati, seja amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sawatara ngeunaan informasi dinosaurus baris didugikeun dina bidangna warta danget ieu. Dinten Senen, ping 17 Februari 2020. Pamiarsa, simkuring Siti Ismi Nur Fajriah baris ngaduikeun warta salengkepna. Dino Show, salah sahiji tempat pintonan dinosaurus di Bekasi. Ayeuna jadi panjujugan balarea kaasup panjujugan pikeun ngabuburit. Di tempat nu ngadongdona menang pangawruh anu mundul ngeunaan dinosaurus. Pikar reseupeun, kitu pisan wahana di hiji mall di Bekasi teh. Teu kudu heran mun eta pintonan teu weuleuh haneuteun ku nu lalajo. Utamana barudak bari diaping ku kolot-kolotna. Pintonan dinosaurus teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus. Sato purba nu geus musnah ti alam dunya. Pintonanana dari apisan. Sajabati lantaran wangun dinosaurus name sarimbang jeung aslina, oge lantaran dirojong ku sound efek nu mata kookeun.
Seli jeung Risma, warga Bekasi ngaku lalajo dinosaurus teh resep kacida. Antarana bisa seri, baud, bunga, sedih, jeung sajabana. Eta sababna, mun aya waktu manehna sok ngahajal lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun taya harungan mah, eta pintonan bakal aya di Bekasi tepi ka tanggal 15 Juli anu bakal datang. Pamirsa, sakitu warta anu tiasa dipidangkeun dina danget ieu. Simkuring Siti Ismi Nur Badriah, amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sawatara ngeunaan informasi ngabuburit jeung dinosaurus baris dirumikeun dina midangna warta danget ieu. Dinten Senen, ping 17 Februari 2020. Pamirsa, simkuring Antri Diawati anu baris ngaduikeun warta salengkapna. Dinosaurus salah sahiji tempat pintonan dinosaurus di Bekasi. Ayeuna jadi panggijugan bararea ka asup panggijugan pikeun ngabuburit. Dia tempat dongdongnana meunang pangaweruh keunaan dinosaurus. Pikaresepeun kitu pisan wahana dinosaurus di hiji mall di Bekasi teh. Teu kudu heran mun eta pintonan teu oleh handeuteun kudu lalajo, utamana barudak bari diaping ku kolot-kolotna. Pintonan dinosaurus teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus, sato purba nu geus musnah ti alam dunya. Pintonanana daria pisan. Sajabati lantaran wangun dinosaurusna meh sarimbang jeung aslina, oge lantaran dirojo ku sound efek nu matak hokeun. Seli jeung Risma, warga Bekasi kacida warga Bekasi ngaku lalajo dinosaurus teh resep piscida. Panglakitu teh dumeh dinosaurus beda ti gambaran nu aya dina sawatara film. Antarana bisa seri, baeud, bunga, sedih jeung sajabana. Eta sababna mun aya waktu manehna sok ngahajal lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun taya haruang mah eta pintonan teh bakal aya di Bekasi tepi ka tanggal 15 Juli nu bakal datang. Pamirsa, sakitu warta nu tiasa kusimkuring pidangkeun. Simkuring Antri Diawati, amit mundur amit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sawatara informasi ngeunaan wisata Pangandaran baris didugikeun dina bidangna warta danget ieu. Dinten Senen, ping 27 Januari 2020. Pamirsa, simkuring Hesti Asti Lestari anu baris ngadugikeun warta salengkapna. Pamirsa, di kawasan wisata Pangandaran tiba heula tu kakiwari teu saeutik nu ngahaja nyer kasab tina balantik rupa-rupa kadaharan jeung kaulinan. Nu dagangna horeng lain wae orang Pangandaran katus sabudereunana. Tapi oge teu saeutik nu jolna ti Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis jeung sajabana. Salah sahiji nu dagangna teh nyaeta Ude Supiatna. Urang warga Garut nu geus 11 taun dagang bakso cuangki di basisir Pangandaran teh ngadatangkeun untung nu lumayan gede. Ude oge bisa ngabayuan kula wargana tina balantikna teh. Buktina ayeuna dina sapoe Ude bisa ngalabati tepi ka 300.000. Pamirsa, sakitu nu tiasa kapidangkeun dina danget ieu. Simkuring Hesti Asti Lestari, seja amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sawatara informasi ngeunaan seni rengkong baris didugikeun dina bidang warta danget ieu. Senen, ping 3 Februari 2020. Pamirsa, simkuring Sinta Sanuria anu baris ngaduikeun warta salengkapna. Rengkong teh seni asli Sunda nu teu bisa dipisahkeun dina budaya tatanen di tetar Sunda. Ngaran rengkong oge kapan dicokot dina ngaran hiji pakakas paragi nanggung beas. Sabangsa rancatan nuju jieuna tina awi gombong.
Panjangna 2 meteran. Mun keur dipake nanggung sababaraha geus pare, rengkong teh ilahana sok ngaluarkeun sora aneh. Hasil tina ngeserna injuk jeung awi. Ari maenkeunana nurutkeun Asep. Seniman rengkong asal Kuningan mah biasana lalaki nu geus sawawa, bisa make pakaian adat Sunda model kampret lengkep jeung pangsi hideung, dibubuhan ku iket jeung totopong. Seni rengkong baheulana sok mindeng dipidangkeun dina acara-acara tradisi, tapi ayeuna mah geus teu arang deui iwal tina acara-acara tahunan Panen Raya. Pamirsa, nu sakitu warta anu tiasa dingamidangkeun di deungeut ieu. Sim kuring Sinta Sanuria, amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sawatara informasi ngeunaan seni rengkong baris didugikeun dina danget ieu Senin 17 Februari 2020. Sim kuring Nur Ajijah anu baris ngadugikeun warta salengkapna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sawatara ngeunaan informasi ngabuburit jeung dinosaurus baris didugikeun dina midangna warta danget ieu dinten Senin ping 17 Februari 2020. Pamirsa, sim kuring Sandra Adani anu baris ngadugikeun warta salengkapna. Salah sahiji tempat pintar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Proses serian atuh. Ngabuburit jeung dinosaurus. Ngeunaan kupat tahu gemol. Gempol. Ngabuburit jeung dinosaurus baris didugikeun dina midangna warta danget ieu dinten Senin